Ya Rasulullah salamun alaik. Lain lalagaan Indonesia mah ngamahmurkeun Mekah umroh teu eureun-eureun terus eta teh kapan lambang keyakinan umat. Lain lalagaan di Indonesia mah kajen teh ngajual kotok, anak kotok dijual penting ka Mekah. Berarti kan yakin, jarang jelema teu boga duit jumbung ka Mekah jarang. Kok mau nunggu sekolot mah, apa nggak sekolot ya yang ngezak ka Mekah. Hese bah, maka kau mah daftar 20 tahun. Nyata korak presiden tolol, tuh ka presiden be nya mah. Satu orang ngempur mah teh naon pan. Presiden bahkan udah disalahkeun, padahal mah aya bagian-bagianan. Nya sakian tapi abah yang ka Mekah. Atuh abah teh akan boga naon sawab geus beak balakan pake ka Karawang ku abah. Sadar jana ge. Dadang anak di Subang aya kene sakian teh. Lok diurusan lah, tapi abah yang ka Mekah. Aja abah naon tuh boga duit, abah boga imah-imahna doang ieu. Sia sing salah labarnya. Nah, nasehatan anak lah tolol teh coba. Sia sing salah labar abah boga imah doang tapi abah yang ka Mekah. Geus lah kieu bae jual bae, hirup sia mah pasrahkeun bae ka Allah. Beuh. Da mah abah jadi wali teh mah. Di urang kos gitu di Indonesia mah. Pokoknya mulai tanding Indonesia mah kos gitulah. Jadi anak-anak hebat tuh hayang-hayang amat maka teteuna naon. Ajong ke sia kumaha. Lah geus pokona ulah mikiran kula mengarah kene tah kitu abah senang. Geus jual ke Mekah. Teu mikiran balik teh Mekah ka mana nya nah. Berarti kan eta iman gede jasa sanajan menyalahi aturan ngan ieu keur cerita iman bapak. Haju nu geus ge hayang deui bae. Geus abah pan geus umroh ieu abah hayang umroh deui atuh hayang apa ya hayang ya boga duit aya teu usahakeun ku sia. Ye bah, usaha kula mah pan eueuh deui ngan usahana ngan pakongna enggak masalah. Di urang kos kitu tah. Kumatak teu kira-kira lantaran orang Indonesia bring-bringan ke Mekah, ke Arab, kunjungan orang Arab ke Indonesia, aduh ribuan jelema. Masa kunjungan ke negaraan 1.500? Itu di mana tempatnya negara? Atuh di istana paling mahir ge keur kula jadi presiden sabaraha urang. Itu kuari 1.500 di mana tempat negara. Waduh, kapal mawa sorangan. Kaki tetangga-tanggana mawati Mekah itu di Arab. Ayo kubanyana bae. Geus, cek ada kunjunganana geus dijelaskeun nu lain-lain mah teu kudu disebutkeun terakhir ka Bali. Hayang nyaho ka Bali nya na. Laut pan di ditu mah aya laut Jidah. Teu masalah, geus. Ayo ka Bali, ka Karangbolong, ayo terus. Can aya sepanjang sejarah Indonesia, sepanjang sejarah can aya kunjungan kenegaraan 1.500 can aya. Pak Karno ge mun hirup gideg cenah. Wah, banyak bener itu cenah. Berarti mun saurang ngadahar kotok sapoe tah kudu 1.500 kotok. Makanya urang Arab pan ngadahar hayamna lain hiji cenah mah. Urang Arab emang kumaha daharna? Beuh, emeh hiji kosarangan. Dah, iya Arab datang ke urang urusan kunjungan kenegaraan nu rek dibicarakeun haja presiden nu nyaho kudu dawakan atuh baheula nyaho bari ge nyaho nyawangan aya nu teu nyahona urang mangga ngandakeun sadaya-daya kayana teh ieu Arab urang kudu cinta bae ka Arab kudu sebab Kangjeng Nabi ana minal Arab kuring ti urang Arab mantap kula mah asal neuleuh awal urang Arab aing dititah ku Kangjeng cinta aing Masya Allah
Ai orang Arab mah datang ke Indonesia geus bariasa komo tama turunan kerajaan. Naik pesawat geus biasa di urang ge bupati, gubernur, menteri-menteri geus bariasa, naik pesawat geus bariasa. Nu tilok mah kiai. Di Indonesia kiai mah tilok naik pesawat. Ditah naik pesawat ke bungsieun mendingan naik sado cenah. Aman. Pernah terjadi kan kiai naik pesawat ke Mekah terus geter-geter cenah. Pas diinstruksikan para jamaah supaya pakai sabuk pengaman. Kabeh putar tak dibere cara heula kan ku pramugari teh. Kiai henteu. Kedak make sabuk pengaman kana kieu terus. Lantaran dicek ku pramugara. Kiai itu pakai sabuk pengaman. Tidak. Nanti nu dikira pakai sabuk moal dia aing wah iya pasti orang gitu kan jadi kuat dia aing tuh masing-masing bahaya sih. Jadi itu sabuk pengaman harus segera dipakai sesuai dengan cara yang telah tadi dicek deh. Aya deui pramugara kata Pak sabuk pengamannya pakai moal. Iya Pak, ini mah aturan enggak. Aing mau moal make. Cek orang ieu mah aturan kapal. Tok cek teh aing geus leuwih aman. Lain gitu, ieu mah sabuk pengaman. Ji atuh aing di imah geus pake sabuk pengaman. Yeay, aing sok nyeunan sabuk pengaman. Begitu dipaksa bae tetap moal. Saya udah pakai cek teh dikeluarkan ini horengana nu aya tulisanana teh don kana. Bapak ini lebih aman dari itu cek teh. Orang kulon mah tolol. Segala make apa? Orang jadi kiai orang lembur teh kos gitu tuh jauh aturan. Atuh lain deui bapak atuh. Sabuk pengaman ba aturan kapal henteu nya mah. Geus aing mah aing dia mah dia cek teh. Aing leuwih aman nang nyeunan aing aing ngajualan cek teh. Ieu geus mantep deh pake aing dijual. Orang kulon mah tolol. Tapi kulantaran orang lunak hati orang, kemudian orang mengikuti terus pembacaan ayat suci Al-Quran ayat demi ayat. Wani ninggalkeun imah padahal gedong sigrong, wani ninggalkeun warung. Komo warung nang selaku-laku memang ditinggalkan baik. Wani ninggalkeun lembur ngaji kenai ngaji. Di imah ngawuduk di dia ngawuduk deh. Guys, ditanya ku babaturanana, siapa wau ka kieu henteu aing mah teu wau ngaji we teu wau. Geus wau juga tukang uduk aing wau. Leuwih akrab jeung tukang uduk dibandingkeun jeung kiai. Oh masalah. Masalah. Urang ku sebab terus mengikuti datanglah orang ke ayat perang di mana perang ieu geus teu asing di perang Badar. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ahlil badri. Iya. Ketika Kangjeng diinstruksikan menghadang ternyata rombongan kafilah nu dipimpin ku Abu Sufyan memberikan informasi ke Mekah melalui mata-mata. Maka Abu Jahal dan rekan-rekan mempersiapkan untuk menyelamatkan kafilah nu dihadang ku rombongan Muhammad. Melebihi kapasitas mun rombongan Muhammad cuma sekedar 313, Abu Jahal rombongan ada 1000 dengan perlengkapan perang, alat-alat anu mutakhir saat eta. Jadi
lain irdeun nafir ialah rombongan persenjataan pasukan disebutnya pimpinan Abu Jahal. Ketika Kangjeng Nabi rombongan ngadang nyana geus biluk melalui jalan pantai. Selamatlah Abu Sufyan ke Mekah. Ternyata Abu Jahal melangsungkan cita-citanya untuk menghabiskan rombongan Muhammad beserta Muhammad. Dibawalah wanita-wanita, dibawalah arak-arak. Maka sebelum terjadi peperangan Abu Jahal betapa sogol na ngomong. Abu Jahal minuman terus. Kemudian Abu Jahal teh nari-nari serta wanita-wanita penari hiburan ngana dirinya untuk menghancurkan rombongan Muhammad. Abu Jahal ngomong nutik kira-kira. Tidak ada lagi pasukan-pasukan perang di dunia kecuali rombongan kita yang paling wah bahasa dage wallah la aulana demi Allah urang paling utama di dunia pansorna ayo urang buah barengan sikat rombongan Muhammad ngomong geus sogol jasa geus pohara jasa Abu Jahal. Sementara Kangjeng Nabi begitu melihat rombongan Abu Jahal, pasukan anu dilengkapi ku alat-alat perang mutakhir saat eta, anu berkuda, anu beronta, di samping anu geus terlatih jeung terdidik dalam medan laga. Ras Kangjeng ningali ka rombongan sahabat anu lobana hanya 313. Sementara teu pernah dididik perang hanya biasa-biasa. Perlengkapan perang ge sangat sederhana sebab dimaksudna ge lain perang hanya untuk menjaga kafilah perdagangan. Kangjeng ningali ka rombongan Abu Jahal sakitu dahsyat kekuatanana. Ras deui ningali ka rombongan sahabat anu sakitu laifna jeung dhaif. Bulak-balik Kangjeng Nabi ningali diperhatikeun ku Sidina Abu Bakar, Sidina Umar. Langsung Kangjeng Nabi katingalina siga nu sedih. Deuk teu sedih kumaha secara manusiawi di ditu rombongan 1000 nu geus terlatih perangna, pedangna anu geus lain main-main, panahna anu geus lain sembarangan. Kudana ge kitu kena tameng dan lain sebagainya kan nyaho Kangjeng Nabi urang Mekah. Kedahsyatan jeung kekuatan pasukan-pasukan perang nu aya di Mekah teh Kangjeng kan apa? Sementara nu aya di Madinah nu milu lain rombongan-rombongan jangpi perang. Kangjeng Nabi sedih. Langsung sahabat ge minta pertolongan ka Gusti Allah. Di samping minta pertolongan para sahabat Kangjeng ngadoa. Sahabat ngadoana beda. Sahabat ngadoana ya Rabbi unsurna ala aduwika ya ghiyatsal mustaghitsin aghithna. Rombongan sahabat ya Rabbi he pangeran abdi unsurna ala aduwika muga Gusti nulungan ka kami sadayana jang ngelehkeun musuh-musuh Gusti. Ya ghiyatsal mustaghitsin. Nulungan nusok nulungan. Agisna Gusti muga nulungan ka abdi. Sahabat ngadoa eta. Begitu Kangjeng Nabi ningali minta pertolongan para sahabat. Kangjeng Nabi ningali ka musyrikin betapa kuat jeung lobana. Kangjeng ningali deui ka para sahabat anu kuantitasna hanya 313. Langsung Kangjeng menghadap kiblat. Ngadoa ka Gusti Allah. Ngaluhurkeun leungeunna ngadoa. Madda yadaih
datang ke katingali puputih kelek Kangjeng Nabi. Kuluhur-luhur ngangkat leungeun Kangjeng Nabi ngadoa ka Gusti Allah bari menghadap kiblat. Masya Allah. Sidina Abu Bakar belah katuh, Sidina Umar belah kenca. Diperhatikan sangat luar biasa. Kangjeng Nabi ngadoa, Allahumma anjiz li ma wa'adtani, Allahumma atini ma wa'adtani. Allahumma in tuhlik hadhihi al-asabah min ahli al-Islam la tubad fil ardi. Beug eta doa pohara jasa. Pihartieunana ya Allah anjiz li Gusti muga nyalametkeun ka abdi. Ngaluluskeun Gusti ka abdi ma wa'adtani kana naon nu Gusti janjikeun ku Gusti. Allahumma he Allah atini muga Gusti mereka abdi mawatani kana naon nu geus dijanjikeun ku Gusti ka abdi. Allahumma he Allah intuhlik hadhil asabah lamun Gusti ngelehkeun kana ieu rombongan abdi sahabat 313 min ahli Islam ti ahli Islam la tu'bad fil ardi Gusti moal diibadahan sepanjang masa. Bebeakan Kangjeng doa. Masyaallah. Bar. Ya Allah. Pamazala yatifu bi rabbih madan yadai teu eureun-eureun Kangjeng Nabi ngadoa eta bari ngangkatkeun dua leungeun. Tidinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq datang. Nu mantak datang lantaran sorban Kangjeng Nabi raga. Make solendang Kangjeng Nabi teu karasa ku husu-husuna ngadoa ka Gusti Allah. Ngotot ieu bahasa pake kadenge ku para sahabat urang sehingga nyaho andaikan ayeuna eleh ahli Islam selesai Gusti moal aya lu ibadah ka Gusti. Raga irtida solendang Kangjeng Nabi raga sanggeusna raga tidinya ku Sayyidina Abu Bakar dipulung sanggeusna dipulung dikapundakeun Kangjeng Nabi deui. Cek Sidina Abu Bakar ya Nabi Allah kafaka munasyadatuka rabbak fa innahu sayanjizu laka ma wa'adak. Nabi Allah cukup katuan unjukan ka Gusti tos cukup ulah ditambah deh. Kami teu asa ngadenge unjukan tuan ka Gusti Allah. Jelas yakin Allah bakal ngaluluskeun naon nu dijanjikeun ka Tuhan. Turunlah ayat ieu. Ilah sabab nuzul, sabab turun ayat ieu. Turun ayat ieu. Il tastaghithun rabbakum fastajaba lakum mumiddukum bi alfin minal malaika. Turun ayat. Kangjeng Nabi langsung nurunkeun dua pandanganna tungkul. Sahabat hanya sekedar dilarang 313. Ngabayangkeun Kangjeng Nabi kedahsyatan, kekuatan, kemutakhiran musuh. Tidinya Kangjeng Nabi tunggu. Sanggeusna tunggu. Kangjeng dibere tunduh datang ka sare. Masya Allah. Ternyata hikmah tina sare teh lain sasare-sarena. Kangjeng langsung ditinggalikeun ku Gusti Allah. Turun malaikat Jibril naik kuda. Make jubah, make sorban diudeng-udengkeun, sorban hejo. Ditutupan pangambung jeung sungut. Kuda putih di langit turun. Malaikat Jibril ditukangeunana aya 1000 tentara malaikat. Sarua pada make udeng-udeng sorban kuda putih
Set. Begitu dia datang ke Kangjeng Hudang. Begitu Kangjeng Hudang cek Kangjeng, ya Aba Bakrin ataka nasrullah. Datang ka urang pitulung Allah Subhanahu wa taala. Ataka nasrullah, hada Jibril akhidun bi'anani farasi yakuduhu ala sanayahun laqa. Turun Jibril bari nyekelan les kuda, make udang-udang, dibengketkan udang-udang hejo, make jubah, di belakang malaikat Jibril 1000 malaikat. Kangjeng senyum-senyum, Masya Allah, pitulung Allah seperti itu. Kakarak tegar Kangjeng Nabi, dibejakan ke para sahabat, ulah sieun peperangan anu henteu seimbang, insyaallah Allah bakal ngamenangkeun urang. Jeung musuh-musuh Allah terakhir ialah anu sangat biadab, ngalawan nyaci maki merangan Islam saat ia tubang cek Kangjeng Nabi. Wah, gairah sahabat wara. Hudang gairah sahabat. Aranjeun moal bakal kacolek ku musuh saeutik-eutik acan. Lantaran aya bantuan malaikat Jibril geus turun beserta 1000 di belakang. Waktu senyum kabeh sahabat urang ge lamun perang kos kitu mah atuh boh cak aja pene aing jarap. Waduh tuh, pan aing calaya kos kituan mah sia bae. Sia bae, aing mah ayo sia bae. Kumbung paeh jasa meureun. Jeung bakal moal paeh rarasaannya na. Bae tapi geus bejar gitu. Sahabat mantap jasa. Masya Allah. Gitulah peperangan jeung para rasul. Gitulah peperangan jeung para nabi. Nu penting urang nuturkeun penuh keyakinan. Pasti dibantu kudu urang henteu nyaho, hanya Allah jeung Rasul. Sakumaha Kangjeng Nabi Musa waktu perang. Begitu perang can selesai sedengkeun geus datang ka jam 5, bahkan setengah genep can salat asar. Kangjeng Nabi Musa kan ngadoa, ya Allah ya Rabbi, mata poe sia tititakku Allah puter aing ge perang di tititakku Allah, sadar sia mata poe eureun heula sakedeung aing can selesai perang. Pada tado alin lalagaan tah mah eureun heula mata poe diomong ku Kangjeng Nabi Musa ret eureun padon poe eureun dak perang selesai menang karak salat asar karak mata poe. Panetar geus lain lalagaan teh mah ngopoh eta perang datang ka ngeureunkeun panon poena naonan. Pan urang mah ngeureunkeun tito bae ge hese. Atuh maksudna stop ulah hayu hayu eta kos karana itu stop coba amankeun sesuai jeung hukum. Atuh datang ka kuari cara realisasi. Atuh nyanggakeun sadaya-daya janu Allah tah mah. Tapi berisi jangan sakadar tugas ya Allah amar ma'ruf nahi munkar. Diterima, alhamdulillah diterima, kemanfaatan geus loba. Di luar eta kemanfaatan geus loba ke dibacakeun anang ke. Rakyat Indonesia ge geus membaca lain lalagaan. Haju ka hareupna wallahu alam bakal kumaha hartina nasib-nasib jelema nu milu ka kafir wallahu alam. Ya teu urang mah teu nyanggakeun sadaya-daya ja urang mah ngabisana ngan sakara doa salamet. Atuh urang mah sakadar ya Allah kadoifan abdi kadoifan urang kabehan. Salametkeun abdi, salametkeun bangsa, salametkeun nagara Gusti. Geus eueuh deui iwal ti minta salamet. Jangan sakitu-kituna atuh ja urang mah perang, boro-boro ditembak, lapar bae paeh. Duh kumaha atuh ja puasa ti lockdown tilok gadenge kipu doli puasa ti lockdown tilok. Atuh ngariung berkatan we marah da kumaha perang. Ya kumaha perang. Ye cenah kieu sok sambarangan. Henteu sambarangan. Henteu, maksudna tipe kos kituna loba. Lainnya na bae. Perang di mun perang kumaha lu? Iya tuh jai baheula mah nu perang teh dah. Nu perang baheula emang kumaha gitu, teu kadeuleun gagahna, teu kadeuleun gagahna. Lamun turun ti buku lah aya ngaran Kirapil teu kanyahoan gagahna kapan teu kanyahoan nya mah. Tapi kanyahoan gagahna emang kumaha gitu. Satu ketika kebonang adat, sanggeus kebonang adat, nyana marah, sanggeus marah eta kebo pelen gede dicakal we dibalakeun. Wah. Goblok sia mah, enggak ada ka aing. Belanda kan neulekeun hanya. Ini bukan orang,
Itu mah lain Belanda, kemarin RRC. Tuh. Campur-campur tak Belanda. Eta kan teu kajahoan gagahna, tapi ketika derna. Ku ari mah pan geus kieu bae. Oh, ayo. Asal bisa ayo sia teh. Ayo. Der bae aya. Ka mana aja pengen dikabur. Banyak pejuang kos kitu. Tuh, bae banget teu kajahoan. Teu kadeuleu kagagahna. Cukup eta ge teu maksud mun Belanda teu nyahoeun mah teu kanyahoan gagahna. Tapi kulantaran Belanda leuleuh eta keboplolen sabaraha kinta kan. Goblok sia marah bedat, balak ke buah. Geus aing salamet ti sia cek teh geus babur sia kebo. Teu kagagahan teh bisa. Urang mah pan pamajikan diangkat ke urang nu gering. Urang ngahaja-haja ngangkat pamajikan, tuh pamajikanna meureun sakintal setengah deui ongkoh, sabeca sorangan atuh pantes. Tapi teu boga giro, boga giro mah pamajikan gede leutik diangkat bae kan ku urang. Ya kan sebab giro cinta orang gede. Wow, cinta teh ngabogaan energi. Atuh cenah gede sakinta setengah. Ayo diangkat set. Beres ge. Meunang 2 menit urang pae. Tah, turun ayat ieu masyaallah karim. Itastaghisuna ingatlah anjeun Muhammad. Waktu naranjen kabeh menta tulung rabbakum ka pangaran naranjen kabeh ayat tulubuna minhu al-gausa tegas tamararen tamaraneh kabeh ka pangeran marenta pitulung bin nasri alaihim hayang ditulungan ngelehkeun para prajurit pasukan perang anu begitu lengkap pimpinan Abu Jahal. Kumaha Gusti? Fastajabalakum Allah ngaijabah kanyahoan Allah ngaijabah kana pamenta para sahabat khususna Kangjeng Nabi. Kangjeng dibere tunduhan nu pohara sanggeus teh tunduh reuk sare di tengah-tengah sare dibere ngimpi eta malaikat Jibril turun impian Kangjeng ar-ru'yatus shadiqah. Ieu adalah tanda kenabian. Mantak wali-wali Allah ge diberi impian tanda kewalian, diberi impian-impian geus bubuh Kangjeng Nabi mah. Nah, pastajabalakum. Kumaha cek Gusti Allah? Anni mumiddukum. Saenyana kaula cek Gusti Allah eta nulungan ka aranjeun kabeh. Ulah gentar, ulah sieun. Kaulan nurunkeun malaikat bi alfin minal malaikat 1000 malaikat dipimpin pertama ku malaikat Jibril murdifina berturut-turut ikut langsung ditukangin malaikat Jibril yartipu ba'duhum ba'dah mengikuti nyusul satu sebagian dengan sebagian lain wa'adahum biha. Awalan Allah ngajanjikeun 1000. Begitu Kangjeng Nabi siap perang eta kan memeh begitu der sumasar salasata alaf nurunkeun deui 3000 malaikat. Ketika di tengah-tengah peperangan summa khamsah diturunkeun deui 5000 malaikat. Masya Allah karim kama fi Ali Imran sakumaha dina surat Ali Imran. Padahal mahatu musuh-musuh teh kudu dibantuan ku malaikat. Bahkan Kangjeng Nabi geges teh kudu turun ari endek dielehkeun ku Gusti Allah mah langsung basa pira Gusti Allah cukup ku hiji malaikat bae ge. Lantaran atuh kapan deuleu kaum Kangjeng Nabi Lut begitu dek dibalikeun eta jangjang Kangjeng Nabi malaikat Jibril ngan saukur ditoelkeun dong det ku sorangan bae ngaguling atuh dek naon make bantuan-bantuan saja. Ketika Kangjeng Nabi Hud umat ngabuah kawara cukup cuman ditiup sekali dong dat angin pohara beserta seun jeung malaikat tuh diinstruksiin ke Gusti Allah tanpa make bantuan usejan cukup ku malaikat
tetapi Allah hendak ningalikeun kemahadahsyatan Gusti Allah. Sebab sakabeh nu aya di alam dunia ieu teh tentara Allah, angin tentara Allah, hujan tentara Allah, batu tentara Allah, pasir-pasir tentara Allah. Eta nu real kadeuleu ku mata urang, di luar nu kadeuleu ku mata urang aya malaikat-malaikat anu bener-bener diturunkeun ku Gusti Allah ketika Allah menghendaki peperangan menang teh kudu hese. Ukur kurang kehebatan Belanda. Di mana orang boga tank baja, tetapi Belanda geus ngabogaan tank baja. Di mana orang baheula boga senjata mutakhir, tapi Belanda saat eta geus make stand, geus make brand, geus make baheula mah disebutna teh dereden. Mantap kula mah keur leutik keneh meureun kabauan keneh bangsa Belanda baheula. Eta sok nyieun peletokan dereden. Eta teh nya urang dereden tek make buah bernuk horenganan eta teh. Oh, nu drog mah leutik teuing kudu bernuk aing mah. Sia mah tina awi aing mah lain. Oh. Nah, di mana eta? Di mana dek dimenangkan ku Gusti Allah hanya sebuah golok tarang hau, hanya sebuah bambu runcing lain sa bambu beruncing di Surabaya sabaraha kiai anu dicekal doang bambu runcing termasuk Kiai Hasyim Asy'ari. Bambu runcing nu manta kuari Ansor teh ngabogaan sejarah sebab baheula bambu runcing dicekal ku Kiai Hasyim Asy'ari dihijikeun didoaan. Asal geus didoaan ku Kiai Hasyim Asy'ari, ieu bambu runcing teh bambu runcing asal dibalangkeun bae. Lain ragak encan nanggih musuh, encan ojos, encan eureut. Jatuh urang perang kos itu mah daek. Daek di dieu Ki Hairun. Termasuk Ki Ahmad Hairun. Da di Banten, set hijikeun doaan. Bambu runcing, mantap terkenal Indonesia dengan bambu runcing. Atuh kuari urang nyieunnan bambu runcing hayang nyaho teh didoaan heula. Bisa nubles maneh sia. Oh, unggal kabupaten. Wow, bambu runcing dikieukeun ku pejuang Indonesia. Unggal kabupaten Jawa Timur bambu runcing, Jawa Tengah bambu runcing, Jawa Barat Banten bambu runcing. Aya macan ge di sisina tetep aya bambu runcingan bae. Tah lain sa bambu runcingna. Nah, hijikeun heula doaan. Doana naon ge? Ja tegetkeun ku sia. Dangetkeun di majang nyieun urang di imah. Gas paling digelar kabeh geus pokona mah. Ieu na urang bambu runcing mesti perang. Kemudian, Allahumma hdini fiman hadait. Wa afini fiman afait. Patawan. Beres geus. Aja sih mah teu yakin, atuh mah jadi teu yakinna. Tapi lamun yakin insyaallah. Bees, ngan ulah tahiyat ka dituna. Cek, atuh lain sa bambu runcingnya deuleu sejarah emang kumaha gitu. Nu mantak Banten teh ngabogaan sejarah. Lain lalagaan Banten mah, geus mah boga angin di Banten teh. Asal bisa ngondang anginna. Cai di Banten asal bisa ngondang caina. Ieu tang kamari ieu kan aya tamu ka imah anu geus teu turun-turun di gunung. Begitu dek balik mampir heula kan ka imah. Sanggeus mampir ditanya. Geus ditanya panjang lebar. Ieu geus instruksina naon? Laut geus aya di leungeun kula. Tinggal diinstruksikeun bae lamun aya instruksi, kisah instruksina. Ti seseorang ditarik laut banjir. Cek kula teh ieu kuari kan dek ka Jakarta. Ieu beneran lain lalagan ulah cek kula. Ulah loba keneh kiai, loba keneh habaib. Gua we moal cek nya sebab ieu mah kumaha instruksi seseorang. Ai seseorang nasa teu ngabejakeun. Geus beban tah mah rahasia kula teh mah urusanna. Aduh ke Haji Pene mah hanya mah siapa sih. Mere tilok pan ka aing. Lain alaga. Eta geus dileungeun nya na, tapi lamun cek nya instruksi siap. Eta kan di Banten mah asa aya kos kitua di Banten. Masyaallah, Inggis.
tapi si ade loba kene santri pejabat ge loba kene anu syahadat anu salat hanya karena seseorang ulah waka nya mah lain masalah ulah waka lamun cek seseorang tarik ulah minta alamatna dibere alamatna mah lamun dek menghubungi kula lain make HP lain anti HP teh pokos kitu HP masalah mencet susu nu keluar mal beres bangsa jelema. Oh, nah ila Banten. Kiai Jawa Timur, Kiai Jawa Tengah nyaho. Nyanana ge urang Jawa Timur, nyanana urang Jawa Timur. Titah tapana di Banten. Lain main-main, mentak cek yana ada instruksi insyaallah. Ini sakitu bae. Bari di Jakarta jelema. Paneta puara jasa. Banten boga sejarah lain lalaga. Mentak jelema anu nyelenehan lain asli kanyahoan. Jelema anu lain wali lain asli kanyahoan. Ngan teu meunang dibuka antep. Antep teh mah variasi atuh masalah teh mah. Atuh ngigel ge ngigel anu akur anu henteu jeung kendangna atuh antepkeun bae ulah. Atuh aya anu kendangan ngigel bae mana tuh. Tah ieu lah. Anni mumiddukum bi alfin minal malaikah minal malaikati murdifin. Masya Allah geus datang pitulung nu mantak kuari jadi ngetren awal nama TN waya istighosah ieu ayatna istighosah teh ieu ayatna Istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Tastaghithuna. Santri mangge sin li talab mantak wanian Imam Jalal tatdubuna minhul gaus. Padahal teu kudu make eta deui ge ngan kulantaran tugas Imam Jalal nafsiran atuh enggeus li sin istifali jamaanin tah tah diakulu geus beres. Baheula keur leutik mah talar alfiah talar tuh. Oh, yakulu mah komo. Barang jadi kiai poho. Ai geus satu undangan terus ke pendopo pan. Atuh dahar di pendopo bener kan, Pod? Aduh. Oh, yakulu poho, mulat poho. Masya Allah komo amil jurumiyah mah poho. Alfiah geus poho deui. Eta lah gara-gara makanan pemerintah masuk ka beuteung. Asal aya kiai ngadahar duit pamarentah wayab dulu kiai batal kudu disertu bisa lah siap geus mah teu dibere bae pastajabalan nu mantak para waliullah lamun zarah teh aga hiji makam sok dibere tunduh Kangjeng Nabi ge dibere tunduh teh teu kuat lain samarang teu katahan tunduh nyana ge mungan tunduh manya di kerimbunan orang banyak nyana tunduh horenganan deuk aya sesuatu engke aya mantak lamun engke zarah besi rombong kepala rombonganna tunduh geus urang mending tutupan bae geus ku buaya teh teu samarang eta mah tunduh kos kitu mah tunduh anu di luar konstatif henteu bisa dikendalikan teman tunduh di Allah sebab Allah dek mere tek oh aja hudang we karaknya nadongin nyarita tek di Allah hese tambah kos gitu wa ma ja'alahu Allahu illa busyra ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله وما جعله الله tengah jadikeun Allah kana pitulung teh illa busyra kecuali berita gembira ka Kangjeng Nabi khususna oge ka para sahabat dijadikan pertolongan Gusti Allah melalui impian Kangjeng Nabi anu sakicep
turun malaikat Jibril dibarengan ku 1000 malaikat. Tahap awal, tahap kedua 3.000, tahap ketilu 5.000. Masya Allah. Lamun 1.000 jeung 3.000 4.000 ditambah dari 5.000 9.000. Ieu naktu 9 lain sembarang. 9.000 tadi 10.000 kan 9.000. Mantak ulah kaget bintang sepak bola nomor 9 kan. Nomor 9 Ajat Sudrajat nomor 9. J itu nomor 9 baheula. J Iswadi Idris baheula nomor 9. Belah dituna deui tah mah tuh. D belah dia Mario Kempes atuh nomor 9. Ye baheula